Rumah tangga teh lain kumaha carana supaya dibagjakeun, tapi kumaha carana sangkan bisa ngabagjakeun. Antara dua pikir nu kudu silih artikeun, antara dua hate nu kudu silih rasakeun. Lain nungtut kasampurnaan tapi silih sampurnakeun. Sabab katresna nu sajati lain nu datang bari mawa sagala kaleuwihanana, tapi nu teu ingkah najan diri loba kakuranganana.